nasib takdir hirup jelema rupa-rupa. Aya anu hirup awalna ti turunan jelema aya oge anu emang ti dituna sederhana saaya-aya. Urang salah sahiji jelema anu emang takdirna lahir tina gurat keluarga anu teu loba harta. Ukur kieu ayana ukur boga kadaek jeung kabisa, daek diajar ngarah bisa. Matak wajar lamun dina kisahna loba pisan ka urang anu ngahina. Tapi urang moal era karena urang teu mentak ka maranehanana. Loba oge jelema nu ka urang nganggap sepele kana hal anu ku urang ayeuna dipigawe. Tapi bae we karena urang yakin Allah mah teu pernah sare.